Hei, 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 hei guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui urang ngonten, balik deui urang ngedit video. Sebenarnya bararosennya cara rape kieu-kieu keneh kitu-kitu deui, kitu-kitu deui. Nepi ka unggal poe urang make up harian oge kudu di video da saking hayang setorna ka si Memetnya unggal poe teh da. Kudu kumaha deui atuh resikona jadi konten kreator kaleder erek enggesan nyong da geus terlanjur basah nyemplung gitunya heman lah nyong ge terus we lah sampai gajihannya tadi dia urang erek ngaieukeun ieu nya lain tutorial sih kali ayeuna mah kulit sawo matang jiga urang kieu nya sawo asak gitu lain sawo buruk pake baju ijo botol atau ijo army atau ijo lah warna juga kuda gitulahnya cing cocok hentenya di kulit urang anu sawo asak juga kieu ke tonton videona sampai akhirnya kira-kira cocok hente tah di dia di video ieu teh urang terek mematahkan bahwa awewe anu boga kulit sawo matang tong sok malalinder da atuh kabeh awewe ge geulis boga ciri khasna masing-masing kitu tehnya tah hasilna jiga kieu nya katempo leuwih cerah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Oke, tunggu video selanjutnya ya. Bye.